Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Fadli Awal Baihaqi ti kelas 11 IPS 3. Di dieu abdi bade macakeun teks biantara anu temana kabersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak atau Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng sadaya rerencangan kuring anu kusim kuring dipika nyaah, khususna siswa kelas 11 IPS 3 anu dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggekeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala parantos masihan waktos ka urang sadayana dugi katiasa patepai rarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel deui dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos abdi bade ngadungikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan, sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sehat sadidinten ku cara anu sehat oge, sapertos mersihan awak atawa ibak, meresihan kuku, nyikat tos anu rutin. Nah eta mangrupakeun contoh hirup sehat anu sederhana. Contoh sanesna deui, lamun urang aya di lingkungan sakola, nyaeta urang kedah micen sampah kana tempatna. Teras urang kudu mersihan kelas. Terus urang upami batuk nutupan baham. Sebab bersih teh mangrupakeun sabagian tina iman. Lamun saupamina sadidinten urang tiasa ngajaga kabersihan, insyaallah awak urang oge bakal sehat sarta dijauhkeun dina anu ngaranna panyakit. Serta awak urang bakal bersih atanapi jauh tina kokotor sareng lingkungan anu disabeureun urang kedah mika cinta kana kabersihan sangkan hate urang oge jadi bersih. Hadirin sadayana, cekap sakitu nu kapihatur biantara singket ti sim abdi. Pamungkas ti abdi bilih aya bahasa anu kirang euteup seureuna atanapi kecap anu kirang maranah larapna, mugi kersa dihapunten. Hatur nuhun kanu parsatosanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.